Berang peting ulah wele bisina kaburu pae sabab urang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti mana kudu ati-ati kana ibadah sing ngarti karasana kersakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah diliwat embung milampakeun salat kaduhung kaliwat langkung henteu nyembah kanu agung sakarat nyerina langkung urang teh teu meunang embung urang bakal dilusur ku sifat gopur malaikat nu ngagusur abdi aduh palalaur Masya Allah mata gentar di akhirat kabeh gentar tina pakuburan ngencar karumpul di alam mahsyar ari ngaran mahsyar eta palataran anu rata panasna waktu harita panon poe 7 hasta henteu aya ieu pikeun urang tempat nyuuh salawasna ge pakeuh ngupingkeun naraka ngaguru awak urang dirangsadan henteu boga pakaian gawe ngan ider-ideran neangan anu nulungan tidinya tuluy digiring sina nyorang cukang ramping seukeut alabatan pedang lembut alabatan rambut dihandap seuneu golak lega mangimplak-implak saheap ge awak asak seueur anu tingkoceak
Kapirjeun pasek ngaromong bener nabi teh teu bohong geuning ayeuna katembong ngan urang anu bedegong bareto mah teu percaya sugan teh ngan ukur beja ayeuna mah teu sulaya pahala siksaan nyata. Aduh indung aduh bapa kutan teh kieu rasana jadi jalma nu doraka kudu asup ka